Kenapa di haul orang soleh harus ada hujan? Hujan itu dari mana? Hujan. Lain dari ilmuwan ku abah. Ulah ngadetikeun kana ilmu abah ya. Punten. Cenah mah lain dari jampean, tapi kumaha geus bae atuh kumaha? Naekeun lain. Kenapa harus ada hujan di malam haul Mbah Jago? Why? Ini bukan faktor kebetulan, semua sudah digariskan kawan. Termasuk kita bertatap muka di sini. Ada aku, kamu, makanya dari kita. Apa artinya aku bila tanpa kamu? Makanya laki-laki yang masih punya istri sayangi istri melaksana air laut, walaupun kadang pasang surut tapi rasanya nggak pernah berubah. Sungutnya dijaga sih kata majikan. Ulah asal calangap guys ya. Majikan ge lemak lain robot. Awe ge sarua make hate lain make batu baterai. Jadi laki-laki harus kamu harus peka. Kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Dengarkan, siapa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ja'al al-jannata maswahum. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang mulia para habaib, guru kita Habibana Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri, mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani. Orang tua kita, ayahanda Abah Kiai Jaja yang selalu setia menjaga kelestarian makam keramat ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang berlimpah. Para kiai dan juga kiai kita yang baru saja memberikan tausiah, Kakanda Al-Mukarram Kiai Muhammad Fauzi, oke para panitia pelaksana, mudah-mudahan
pengorbanan urang sing jadi cukang lantaran urang kabeh diselametkeun tina siksa kubur. Bapak-bapak jamaah anu mulia, babarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam mugia salilana dicurahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Katarak aing saumur hirup ceramah lintas alam barzah. Abdi datang ka dieu lain paling ku Cikesang. Datang ka dieu undangan Mbah Jago, Mbah Jaya Laksana anu diwasilahan ku sepuh abdi Abah Jaja. Lamun lain Abah Jaja nu ngondang caduk aing kudu datang. Jadi abdi mah ka Abah Jaja sieun ulah-ulah ka jelemana nincak taina ge teu wani. Hadirin rahimakumullah, kenapa sih harus ada keramat? Kenapa sih harus ada wali? Bos, urang hayang salamet ngandelkeun beungeut urang hese. Sakieu di kuburan bae ge di tempat nu paeh, nu di pikiran hakaneun bae. Sedikit agak kasar tapi ini realita kawan. Sakieu di kuburan tempat jalma pararaeh kudu aya kejo bae beungeut sia mah. Kamu tersinggung? Sorry, bukan status aku yang berlebihan, hati kamu saja yang terlalu baperan. Ya kaheula ieu ceramah kudu nyambung jeung judul sia. Why? Kenapa harus ada wali? Bukankah kenabian sudah ditutup dengan adanya baginda Rasul? Kenapa harus ada wali? Why? Keheula berangkatna tina kata rumasa. Dosa loba, ibadah tara. Ari ngomong embung ka neraka, berarti kudu boga kenalan orang dalam, bos. Keheula Pak, ieu sumut aing supaya mudah dicerna ieu. Ieu kan belain beungeut-beungeut pengajian, beungeut-beungeut seblak abeh bani. Motor bodong, STNK temawa, SIM teboga, helm temake, lampu merah ditabrak, ari ngomong embung ditilang, berarti kudu boga kenalan orang dalam, bos. Lain betul mikir tolol. Mohon maaf Pak, abdi mah asli orang Kulon, sarua jeung ceramah teh sungutna sarua. Tapi ingat ya, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Kita bicara belak-belakan apa adanya, bos. Ya orang didengarkan kumun karena akhir saya ngomongnya. Kenapa saya harus tegaskan? Ingat bos, mulut manusia susah dipegang, makanya ayam materai 10.000. Lamun sungut sia bisa dicekel mah moal aya kudu materai 10.000. Siapa pan sungut doang hareupeun pamajikan ngomong aku cinta padamu. Tak ada yang bisa menggantikan dirimu di hatiku. Percayalah, hanya guludug yang bisa memisahkan kita. Ngising na helm sia lah. Kita bicara soal kepastian kawan. Jadi laki-laki harus punya nyali, jangan badan aja yang gede. Nyali itu di hati bukan di body, bos. Senggol dong. Hidup itu butuh kepastian. Sama wanita juga butuh kepastian. Jangan gantung mereka dengan harapan dong. Dalam liang irung zia dalam dah. Jadi abis sebenarnya barang-barang bingung. Ya ini cacahan naon di kuburan dia. Tapi ingat, mereka itu tidak mati di alamnya, mereka hidup di alamnya, mereka mendengarkan kita, mereka menyaksikan kita. Sebenarnya kita harus malu dengan Mbah Jago. Beliau sudah wafat saja ratusan tahun, masih bisa ngasih kita makan. Sialah mulai ayah haul Mbah Jago, mulai kedo sia didinya sia. Berarti sia nu hirup, irunya tuh anu paeh sia. Teu boga ka era goblok. Punten. Berarti urang hirup teh neangan nu nyaaheun ka urang. Neangan anu bela mati-matian ka urang, bener kan?
Zaman kiwari loba dulu loba baraya teu buka duit teu hartian bos. Ngaran doang, dulur baraya ngising tai lah. Teu boga duit mah eueuh hargaan. Tapi lamun sia boga duit, ulah-ulah jelema jurig ku baraya. Makanya para pemuda, bangkit kau. Jangan jadi pemuda pemalas. Ingat, dunia ini terlalu jahat buat pria yang tak punya apa-apa. Ya, dengarkan siap. Wali itu diciptakan untuk keseimbangan alam. Geus puguh kanabian mah ditutup ku baginda Rasulullah Muhammad. Saha menyampaikan khilafah, saha menyampaikan risalah, lamun lain para wali estafet. Wali itu diciptakan untuk keseimbangan alam, bos. Alam ini geus seimbang, geus teu balance. Nu ibadah jeung haram jadah geus teu imbang. Saya teh make tiung ayeuna doang. Hampura bos, aing mah blak-blakan apa adanya. Nek hewa elos aing bawa henteu tadi nage. Hidup mah jangan hidup dalam tekanan, bos. Bebaskan hatimu dari tekanan. Aing mah teu sieun ka pamajikan, mun pamajikan aing na pisieun. Di dia aing al-mukarram, di mah meuli galon. Oh, berarti takut istri? Bukan takut istri, aku hanya sadar diri, diciptakan menjadi laki-laki, bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Kiu-kiu. Lain cik Mbah Jago, naon teh nu ceramah ngacaprak. Ya, kapura ya, ulah nek cacahan bab kawalian heula. RT nyacahkeun bupati, ya nu satodongna bae lah. Punten Pak. Alam ini sudah tidak seimbang. Laut ngomong ka Gusti, Gusti terido. Dunia anu menang nyieun Gusti, dieusian ku jalma-jalma nu bangkawarah. Dieusian ku jalma-jalma nu haram jadah. Aya datang ka Karamat, diuber-uber polisi. Sia uyut pakai pelarian goblok sia ieu. Ieu kan beget-beget bermasalah kabeh. Awas nu ngomong lain aing, lembut teunteup ka aing. Ampura abah ya. Bisi narajang jalema doang aing ya. Pak, geus teu saimbang. Laut ngomong, Gusti terido dunia anu megah menang nyieun Gusti, diijian ku jalma anu doraka, ti peuting begadang, salat isya henteu, subuh kabarangan, papajuh bae digedekeun. Abdi lumpatnya ka darat Gusti, cik Gusti, keheula, keheula, keheula. Udah gila lompat ka darat, karunya aya wali aing tuh di dinya anu teu eureun-eureun la ilaha. Jadi cik sawareh riwayat lamun aya jalma jarah ka Karamat maca la ilaha illallah, maka wali ikut duduk bareng maca la ilaha illallah. Batakan jarah nu paling bagus mendengarkeun sia. Kahayang sia kabutuh sia teundeun di imah, asupkeun ke dalam mari kunci sing pageuh. Datang ka dieu ulah ngomong macam-macam. Kumaha ngomongna? Ya Allah, jadikeun abdi hamba anu taat ka Gusti, cara Mbah Jago anu di jarahan ku abdi kitu. Setoran motor dibawa ke hadapan uyut, goblok sia. Mbah Jago geus 3 bulan teu kasetoran. Cik Mbah Polongo dia nu make dia nu ngariweuhkeun aing. Jadi sebenarnya jalma-jalma anu datang ka Karamat dengan segala kebutuhan itu beungeut-beungeut yang tidak punya tahu rasa malu. Ampun apa aing ngomong blak-blakan dia. Bukan saya siapa mandang aing, jalma karak cager diondang. Ampun Habib Abdurrahman, ulah ngaganggu aing berusaha ya. Bib, tadi saya ceramah di Pasir Randu. Ada orang ngomong panggil saya Habib. Cik aing kira aing diangkat jadi Habib dah ieu. Aduh, ieu mah lain Habib, Habib rojak cik aing ieu mah. Jadi Pak, biasanya kan mubalik beungeutna caangnya, pakai udeng, pakai jubah kan, irung mancung, aing mah kembok orok ya. Tadi Pak aing ceramah, barang datang tadi turun.
Aing panitia yang berikan aing dibuka ku aing baca. Sugadeng masa sarapan orang nanya, kiai lain tolol jeung aing geus. Sakieu aing geus make ngiung-ngiung. Semakai peci make jubah doang Batman. Masih sanksi kene kiai lain tolol jeung aing. Digegel curugna ku aing. Jadi nu salah lain panitia, beungeut aing nu kurang memadai kitu bae. Jadi hampura beb, ieu mah lain hideung, kurang caang beb. Darat ngomong kieu ya Allah. Barang penting abdi dieusian ku jalma-jalma nu haram jadah. Abdi beulah bae Gusti nya supaya budak anu tukang maksiat dileg-leg ku abdi. Cik Gusti ulah geura beulah kayak makhluk aing tuh anu tukang la ilaha cik gunung Gusti hitut bae nya. Sebab ieu budak aya naik gunung ngadon molor ngadon mesum di luhur ngisingan aing bitu bae kitu nya supaya budak eureun maksiat cik Gusti ulah geura bitu aya keneh makhluk aing anu la ilaha Asya, jadi lamun usum bencana lebakeun la ilaha Gusti anu dah heula aya wali aing aya kabogoh aing aya kakasih aing. Urut tadinya dunia kudu digulung ku Allah, dihancurkan ku Allah. Kulantaran aya ahli la ilaha. Makana tetep bae lah. Makana lamun hayang jadi wali eta, pan loba jalma ayeuna, nanaon jadi wali, nanaon jadi wali. Emang kamu pikir enak jadi wali? Jangan mau enaknya doang, Bos. Wali eta kieu batur anu maksiat, wali anu siap nandangan balai. Daek sia batur nu maksiat sia nu disiksa daek teh. Batur nu ngareunhan sia nu ngawin daek teh. Ngeunah sia jadi wali. Murukana ngeunah jadi wali, beban Bos. Wali mah lamun ngising 40 poe sakali eta beugting nyatu. Ieu mah wali ngamih ayam karena kadenge wali ngabaso. Wali edan mah. Wali mikiranna nyatu beuteureun. Nek hadir ka Mbah Jago katinggalan rokok balik deui. Wih, wali balik jeung rokok. Pak, mohon maaf ya, kenapa derajat kita tidak naik-naik? Maca Fatihah saputing 313. Zikir di unggal karamat la ilaha illallah sampai 10.000. Tapi kunaon saya tidak naik-naik derajat harapan Allah. Lantaran polona lain ka Allah. Sungguh doang la ilaha illallah. Polona mah kana eusi beujit. Urang mah boga kawani lain nulungan nu bodoh. Urang mah boga kawani jeung nyingsieunan nu bodoh jeung ngala duit. Baheula mah anu salah dibenerkan, ayeuna mah anu salah diduitkan. Awas mulai main kasar aing. Hayang teu sia nyenangkeun hate Mbah Jago. Hayang teu ngabungahkeun hate Mbah Jago. Hayang teu? Lamun hayang nyenangkeun hate Mbah Jago, dengekeun ulah sok ngakan hak batur sia. Siapa sia? Hektaran tanah sia nu kapake mah tah 2 kali hiji. Ngedeng mah sia jawara jawara sia. Teu teurak dikadek teu mempan ditembak. Jawara ge dincak tai hayam mah jengke sia. Tingali Pak, kalau orang yang sudah dimuliakan oleh Allah dimanapun dia ada, dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, akan ramai dikunjungi orang. Allahu Akbar. Sakitu geus maot ratusan tahun, cicing di kuburan, ngalut keneh jalan ka dieu. Tukang son dibawaan ka dieu. Bang, pernah masang son deket kuburan? Awas Bang, ulah meleng cekek sih ada. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi wali itu isinya rahmat, kasih sayang. Ai ngomong ngaku wali, ai kajalem mah hewan. Ngomong ngaku wali, kajalem mah dendaman. Ngaku wali, ngariung tadi amplopan baeun. Wali edan sia. Wali itu bukan ingin diberi, selalu ingin memberi. Karena
sama konsepnya dengan Rasul, cuman beda pangkat. Itu mah Rasul Nabi, ieu mah wali. Sarua jalur estafetna li utami mama karimal akhlak, untuk mendaur ulang sampah. Pak, isi urang ka nu paeh. Nu paeh mah geus paeh bae ge masih bisa ngadakwah nu hirup, bener teu? Di udag-udag polisi darah kambah jago tiis jadi bedek sholat. Batur mah geus paeh ge bisa keneh dakwah. Beungeut sia mah hirup ge lain dakwah, ngalecah. Hai pemain lendir. Tobat sia. Nu gagah, nu pejabat, anu jenderal geus dikubur mah ditincak dia cokorna ke tukang pacur. Makanya Imam Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan yahtajul insan ila ziyarati mayyubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ila siratihi fil amwat. Ya, dalil haul tah. Mudah-mudahan Mbah Jago sehat laksana ridon kula datang ka dieu. Ulah ge jelema bener Pak, lamun aing geus bener moal terhapotingan kejo ka dieu jauh aing. Mudah-mudahan Mbah Jago ridon ka kula. Sanajan kula lain jalma bener tapi kula ngomong keur bener aing ieu. Sia nih urusanna saksina nu paeh ge dak. Mudah-mudahan ya daraqomil mukminin nu aya di dieu sing dirahmat di lebet kuburna. Sing dijauhkeun tina siksa kubur. Sing dipasihan raudhatun min riyadil jinan. Barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Punten kasadayana. Kenapa kita harus menghauli orang soleh? Why? Kenapa dihaul orang soleh harus ada hujan? Hujan itu dari mana? Hujan lain dari ilmuwan ku abah. Ulah ngadeutikeun kana ilmu abah ya. Punten. Cenah bah lain dari jambean, tapi kumaha geus bae atuh kumaha? Naekeun lain. Kenapa harus ada hujan di malam halal Mbah Jago? Why? Ini bukan faktor kebetulan, semua sudah digariskan kawan. Termasuk kita bertatap muka di sini. Ada aku, kamu, makanya dari kita. Apa artinya aku bila tanpa kamu? Makanya laki-laki yang masih punya istri sayangi istri melaksana air laut, walaupun kadang pasang surut tapi rasanya nggak pernah berubah. Sungutna dijaga sih kata majikan. Ulah asal calangap guys ya. Majikan ge jelema lain robot. Awe ge sarua make hate lain make batu baterai. Jadi laki-laki harus kamu harus peka. Kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Dengekan, saya ulah ngomong. Sok lo bahkan lalaki nu kieu ngarasa aing gagah, ngarasa aing boga duit, ka pamajikan asal calangap bae. Ngomong asal ceplak, pamajikan aing mah cenah geus goreng. Hei, tidak ada wanita yang jelek, ada juga wanita yang kurang modal, Bos. Modalin dong. Ya, si Haji Asep, kajenting mau majikom. Ya, tipe laki-laki idaman, Bos. Nah, modalan pamajikan wedak doang 5 juta, sorry. Eta stok 15 tahunan. Aing ngomong cenah pamajikan aing mah goreng. Tungtungna nu goreng mabur nu geulis eueuh. Kenapa mewek banyak lantuur. Terus ditinggalkeun mah mewek dia, wah kumis gede, mewek dia. Tinggal kaduhungna. Jangan salahkan kopi kalau dia menjadi dingin karena sebelumnya dia pernah hangat, namun sayang kamu abaikan. Ingat ya bos, yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan. Bukan perpisahan yang menyakiti, terlalu banyak kenangan yang menyayat hati. Cenah pamajikan aing mah sungutna goreng adat. Ih, aing beuki mah urusan ku dia. Lamun bikang sungutna goreng adat, berarti bikangna geulis lalakina goreng gitu beenggeus. Lamun pamajikanna sungutna cungih, sungutna kurang ajar, berarti awena geulis pamajik salakina goreng. Geus pasti tah kitu. Sebab awe nu mulutna halus mah biasana goreng gitu beenggeus. Aisyah beuki mah urusan. Kan ada peribahasa, lebih baik sakit hati karena mulut kasarnya daripada sakit hati karena kepergiannya. Kiu kiu.
Sok dengekeun aya dua masalah ini. Naon fungsina urang ngahawalan jalma soleh? Hiji. Nu kadua, naon sebabna di malam haul orang soleh harus ada hujan, padahal mah di jampean dah ya. Jampean lah, niis. Tenang panitia, jangan karena hujan lantas semangat kamu mengendor. Hujan itu tidak menghalangi, hanya sebatas membasahi. Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Alhamdulillah ya bahajanya abdi umur tos 40 hiji tahun tapi can kabita kenapa ya Bib? Kira-kira mending paeh kiai heula apa mending jamaah heula? Mending paeh kiai heula apa jamaah heula? Ih kiai olol saya. Sia olol saya tah. Sia ka kiai ngaduakeun paeh doraka sia eta. Aduh dak ieu nu hadir jelema kabeh tah lain sia. Aing culak-cilek bae dak sinain nu Noel doang aing gitu. Imam Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan, yuk walaupun kita sambil ketawa ketiwi tapi kamu tidak sadar saya sedang menyampaikan pesan kawan. Ceramah itu bukan tentang merangkai kata tapi bagaimana bisa ceramah dapat chemistry-nya bos. Nu hese teh lain nyadar lain ngadewasakeun jelema, nu hese teh nyadarkeun jelema. Pugu sapoe di kuburan mah kitu teh eling kana pae nu dipikiranna dunia be dunia. Boro-boro kakarapat kan wae tadi aya saya mah Pak Haji kumaha ieu warung supaya rame beuleum warungna. Ya jarah nu paling bagus mah kieu datang ka karamat ulah basa-basi ulah ngomong ka butuh ulah ngomong ka hayang cicing kieu ngomongna ya Allah jadikeun abdi ahli ibadah anu taat ka Gusti kalayan ikhlas saperti karamat Syekh Jaya Laksana nu dijarahan ku abdi gagah sia kadenge ieu mah angsuran Bang Emok 3 bulan telah diomong-omong teu boga kaisin goblok sia paham engke ge Allah ngabalesan kunaon urang kudu ngahawalan jalma saleh yahtajul insan ila ziyarati may yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ila siratihi fil amwat. Dengarti ibunya moala tah bahasa Arab nangna bahasa Cariyo lain lah peci ieu mun di Arabna bib ieu waddahul lamun cebok nisang Arabna Allah antanya yahtajul insan jalma gagah bel taina baget teurak dikihkir be cocok tambah dikilo pakai jalan karetanya duh hampura bib ya yang caprak bib ya kira galau ya pamajikan stilu poe men catur-tur lieur bib Habib sih kuku mah bagus baik Bib. Ingat ya Bib, walaupun kaya orang Banten, saya tidak pernah terpengaruhi dan tidak pernah terkontaminasi oleh oknum kiai tertentu yang mengatakan Ba'alawi itu pegat nasabna. Haji Asep 1000 musibah, 1000 bencana, 1000 peperangan tidak akan mundur selangkah pun. Kami akan tetap cinta para habaib. Mohon maaf ya Habibana, jika mencintai habaib itu adalah sebuah kesalahan, maka Haji Asep tidak akan pernah memperbaiki kesalahan itu. Camkan baik-baik. Haji Asep tulen orang kulon, aku cinta Habib, bapak aing cinta Habib. Bapak abdi ngomong kieu, sia lamun ka Habib geus eta turunan Nabi Muhammad, ulah loba cungcang cingcong sia. Ka harti hareupan teu ka harti mabur. Makanya aing teu deukeut jeung Habib Abdul Rahman bisa nyekek aing doang. Mana bisa nyekek aing mah teu bisa nyekek manehna. Teu eleh hiji aing lah. Mending kabur aing lah. Maaf ya Beb ya Beb ya. Mun paeh bejaan Beb. Irhan deui aing bisa ngalalagakeun Habib. Aing deukeut mah sieun kieu bae aing.
Saya punya guru, dia kalau sama habaib manut manut, malah ngomong jika ada habaib yang perilakunya melenceng dari aturan syariat agama, sudah nasihati dia kalau kamu cinta Rasulullah, tapi jangan pukul dia, sebab ketika kamu memukul habaib berarti kamu memukul darah yang mengalir dalam aliran darah habaib. Sing hadenya penting beb, canyon kawalat sia tambah beb tuman. Sia kawalat batu berapa bau rek tolol. Pak, saya pernah bicara dengan teman saya orang Nasrani, mohon maaf Pak. Jadi abdi boga babaturan orang Kristen. Kia ngomongna, seandainya Nabi Isa punya anak yang bisa kami temui keturunannya di zaman sekarang, kami akan kawal dia. Kami tidak akan ikhlas membiarkan mereka jalan dengan kakinya. Kami akan pangku mereka, kami akan boyong mereka, kami akan angkat badan mereka, karena kami tahu mereka aliran suci. Makanya untung katanya jadi umat Islam sampai sekarang masih ada cicit-cicit dari baginda Rasulullah. Kenapa mereka sampai membenci? Orang Nasrani bukan polokos gitu, Bib. Ayo banget sih ya tukang sujud. Sapa poe maca syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, ngomong cungcang cincong. Jadi saya asli orang Kulon, sejengkal pun saya tidak akan terpengaruhi, tidak akan terkontaminasi. Sekali cinta Habib, saya akan tetap cinta Habib. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, mohon maaf ya Habib Abdurrahman, kalau saya punya marga Al-Fukat. Ai hideung nama sarua jeung Habib ya. Itu mah hitam manis, ini mah hitam pahit aja. Insyaallah anak aing bagi sok ngomong lamun nempo foto perkawinan aing jeung pamajikan. Mah kok mamah mau sama ayah. Ih tolol cik aing. Atuh bab masnya teh daek aing mau aya hulusnya cik aing tolol. Tapi eta budak leutik sadar matana nya. Yahtajul insan, yang namanya manusia sanajan beunghar imahna 3 tingkat luhur beurit handap bebek, mobilna pabalatak di terminal teu kaampihan. Ngomong iya sia mah. Saya bangga Pak jadi orang kampung. Di kampung itu hidup murah Pak, ngising bleng ke kebon batu, hitung-hitung jariah pupuk. Kan nyurubuk cau ku tai embe bagus kan, apalagi ku tai RT. Coba saya hirup di kota, aing anyar keneh di bandara. Adu ngising ke toilet, keluar dipenta duit, gelut aing. Adu pikir tai-tai aing. Nah, heujeun kuat ngebeten-beten nyerangin. Coba salaki sia keur heujeun foto. Goreng ke patut lah. Aing keluar di penta duit mending gelut aing. Untung aing jeung pamajikan, cik pamajikan tong ngerakeun, ieu mah Jakarta. Geura bere. Berapa Pak? 5.000 Ustad. Berek paling 20.000. Kan eueuh kembalianna aing ngising bebek aja loh. Sudah seserian bae. Tuh hadir mah tuh cara Habib Abdurrahman, khusyuk, tungkul bae kueh beak. Ampur Habib, paling pakai cocokan. Jalema sanajan pinter, deh, main nama 2 kali 2 ge 10. Tuh cara orang Jepang pinter, nyeun motor Yamaha. Emangna orang dia nyeun motor teu beres-beres, merekna kumaha. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, sepiawai apapun manusia, tetap yahtaju ila ziyarati mayyubkihi. Dia itu butuh sosok guru spiritual yang nasihatnya bisa menyadarkan dia ingat dengan segala kesalahan dia, minimal membuat dia menangisi semua kesalahannya. Jadi orang kudu boga guru nubuh sanga nasehatan ketika orang salah.
Abdi ge boga guru tukang anak kesehatan abdi. Nya lamun aing dinasehatan ku mamang mah, moal ngadenge aing lah. Colok bat anak wae. Tapi ku guru abdi mah atuh ngeluk aing ceuri. Jadi urang kudu boga guru spiritual nu bisa nyadarkeun yang sulit itu nyari orang sadar, bukan nyari orang dewasa. Kalau kamu ingin dewasa gampang, cukur wae ka pangkas rambut, mun bayar 15.000 berarti saya dewasa, sebab anak-anak cuma 8.000 bayarnya, Pak. Iya, kudu logis bae ngomong mah, Bos. Jangan dibikin rumit, karena yang rumit itu makan bubur pakai sumpit, jajal nih. Hidup mah dibikin enjoy, Pak. Apa alasannya membuat kamu repot? Nggak ada kan? Kenapa kamu selalu khawatir, cemas? Karena kamu selalu fokus mikirin masa depan yang masih misteri. Sementara hari ini yang sudah yakin kau miliki lupa kau syukuri. Hidup masih simpel. Ayah akan, puasa pengen kuburkan, Wak. Ya apa banyak? Ayah akan, atau puasa pengen kuburkan, kawin deh. Simpel kan? Emang sarakisnya lupa bisa hidup deh? Mau lah. Aing malin provokasi lain aing mah ngomong bae aing. Ya, kupingkeun. Bagaimana jika guru kita yang masih hidup mulutnya tidak bisa membuat kita menangis meratapi kesalahan kita? Karena mah ajengan teh cacahana usaha bae dunia bae ajengan teh nama. Ajengan teh cacahana proposal bae panaeuna. Itu jelas. Urang rek ku guru ka kiai, kiai na ngajak bisnis goblok pan. Aya preman rek tobat ka kiai, kiai na kalah ngajak ngusep di pemancingan. Opolo ka kiai. Ini. Datang ka kiai hayang tobat, diajak jarah, balik jarah, diajak nganjang karangda. Kiai edan damah. Iya mah kiai teh cacahana, tuh nasehatan, cacahana, yuk kita bisnis. Cacahan mah miliar aing ngarokok ilu, jengkel aing anu kitu. Eta beungeut hotspot tangarana. Ih sok aya cacahan bisnis miliar, pengalaman Jakarta, Sumatera, Kalimantan, aing ngarokok ilu. Iya nu ngarusak agama teh nu kieu tapi. Kan mohon maaf ya, kadang-kadang pan urang punten ya. Jadi penyakit mah ayana di nu ngarti lain di nu bodoh. Lamun nu bodoh pasea wajarnya. Kiai pasea kan teu wajar kurang ajar. Ayeuna kan dina medsos kiai jeung kiai ngesiling gogoreng kan. Pulgan disebutkeun ngaranna. Si anu mah begini jangan diikuti anu padahal kiai jeung kiai ulah diturutan geus urang marepeh bae urang keprokan bae keprokan. Kenapa rasa kiai jeung kiai itu mah? Negara belum kaisi sudah sok dilayanan, dipuji jangan terbang, dicaci jangan tumbang. Kain sok loba Pak Haji cenah tong deket jeung jalma eta tukang mah ngagoreng ka haji nggak apa-apa, berarti aku nambah follower. Bayangin coba dia sampai ngeluangin waktu loh hanya untuk membicarakan keburukanmu. Seberharga itukah keburukanmu? Keburukanku saja dibicarakan apalagi kebaikanku. Sok pikir. Ulah sok papaseaan. Hayang teu nyenangkeun hati Nabi Muhammad. Hayang teu ngabahagiakeun hati Nabi Muhammad. Caranya mudah, maafkan orang yang pernah melukaimu. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Baheula nyalon lurah cenah. Atur mah milih ka aing, dulur aing mah milih ka batur. Nyeri geus, nu geus geus bae. Nu kadua lamun hayang nyenangkeun hati Nabi Muhammad, hayang nyenangkeun hati Mbah Jago, ulah sok ngadahar hak boga batur jurig. Hakan boga sia di moal beak. Hak sia dihakan batur, lillahi taala, hitung-hitung deposito berjangka. Ulah ge sia ngakan hak boga. Abdi boga guru, teuing teu nanya ge. Ya aing ngomong sorangan doang nu gelo nya. Manehna meuli embe di pasar kambing. Sorak keneh nya. Oh segitu bae lah. Tahu embe?
kan lamun kebo kerbau mun embe kermeu nu lucu pak lamun mainan beli embe di pasar eta neangan botol aqua kosong dipotong botolna digerihan di belahan pinggirna diasupkeun kana sungut embe cik abdi bah nganggur amat kolot-kolot tuh pagawean gitu eta kunaon embe make masker tolol sadunyeun masker atuh eta ku abah diasupkeun cakang aqua kumaha jawabna sederhana ceng pan ieu embek wae bakal dibawa ka imah nu mantak wae diasupan cakang aqua bisi di perjalanan ngakan jukut tina taneuh boga batur Allah kadang ku beungeut sia batur mah jalma soleh mah embek ge dijaga beheungna coba beheung sia jaga hulu kareta ulah di dahar teuas kan ayeuna mah paping blok dihakan gorong-gorong dileg-leg aspal diteureuy sarangieun jalma-jalma kiwari mah nyapanya ulah sok ngakmam hak boga nu kadua pamuda dengekeun ulah sok ngalawan hukum agama ulah sok ngalawan hukum negara ulah sok ngarogikeun ka tetangga lamun ti dieu ka pasar Cariu teu bawa motor balik udah sok bawa motor saurut-urut mah pahamnya haju hakaneun dijaga cucuk kadu cucuk salak ulah dihakan sebab eta penyakit eta sok ngakan hak boga batur ngakan barang-barang anu henteu halal eta penyakit ngedul ibadah penyakit eueuh kanikmatan salat penyakit dengki, penyakit benci, dendam ka batur. Dengekeun. Sayyidina Anas bin Malik ngomong kieu. Saumur hirup kaula jeung Kangjeng Rasul teu eureun-eureun. Ada satu yang paling membekas yang sulit tidak mungkin aku lupakan. Mana? Ketika Rasul menepuk pundakku seraya berkata, "Ya bunayya idza qaddarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Cik Kangjeng Nabi, ya bunayya anaki kasih pinter bager santun Nabi padahal lain ke anak pribadi eta penuh kasih sayang Kangjeng Nabi mah matakan sia jadi salaki sungut dijaga ke pemajikannya ulah hayang ngeunahna doang sia teu kacerak rahaya batur HS ge men gegejer-gejereg lalaki mah kajenting kerpasnya jeung pamajikan geus hayang mah main gusur bae moal buah ka isin beungeut siang makana mulutna dijaga kunaon awe cerewet wajar sungut lagi dua sungut luhur jeung ngajak pas saya sungut handap jeung minta hampura ya iyalah kerpasnya gede guys diajak HS merep berepe sungutna jadi sanajan sia jawara sia preman lamun balik ka imah ngobrol jeung pamajikan coba dijaga mulutna mun ngobrol ka pamajikan coba aja jeung sia preman sok ngomong kasar gunakan bahasa yang lembut gunakan bahasa yang halus karena wanita itu makhluk halus anggap bae kuntilanak kan juri nu paling loba juri awewe kuntilanak pocong mumun hantu jeruk purut suster ngesot wewe gombel si manis jembatan Ancol tuh kan paling loba juri awewe juri laki mah hiji genderuwo ai tuyul incu eta kata Rasul ya bunaya indahnya bahasana coba ka pamajikan kieu lamun ngagero gerakan dia si pulen teh pernah teh kusal lagi disebut si pelem gerakan dia pelem siapa di pepatah ada serengehan tolol pulen gerakan dia si pado gerakan dia ilacak can pernahnya kajenting pamajikan doang sigung lamun disebut si pelem hatena ngambul eta cik sia banget aing hideung cik pamajikan aing mah dodol Garut
Allah mah bijaksana, Beb. Ada yang ganteng nyebelin, ada yang hitam ngangenin loh. Kiu kiu. Malah nu hidang nu sulit dilupakan. Wah. Pak, kata Rasul kepada Anas bin Malik, ya bunaya, anaki incu pinter kasep mager herang gerak dia. Idza qaddarta an tusbiha wa tumsiya, jika engkau mampu hidup tak usah lama, 1 hari saja kau hidup, dari pagi hingga petang, laisa fi qalbika ghishun li ahadin, dalam hatimu sama sekali tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada iri kepada siapapun. Fa'al, lakukanlah, karena itu adalah perilaku sehari-hariku. Jadi lamun siang aku cinta Nabi, tabiuni, ulah ngawadul sumut doang, ngaku aku cinta Nabi, marhaba er-eran, mahalul kiam mewek, sok baper teh. Tapi sia teu ngalaksanakeun nu diperintahkeun ku Nabi, bohong sia teh sumut sia. Jadi kalau kamu mau ngaku cinta Nabi, ngaku cinta Rasul, ngaku cinta Mbah Syekh Jago, fattabi'uni, sing taat kana sakabeh nu diperintahkeun ku Rasul. Mana dipakai ku Rasul? Wajib jeung sunah. Wajib salat. Kan zaman kiwari ibu-ibu keliling Banten, keliling Wali Songo, eta pagawean sunah eta. Jajarah mah sunah. Ai salat fardu henteu. Ka Gunung Muria nanjak kuateun, salat mah henteu. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila an-nawafil wat takasul ila al-fara'id. Tanda jalma anu masih kena resep ngumbar hawa nafsu, anu wajib ditinggalkeun nu sunah dilakonan. Jarah mah di Mbah Jago ti jam 12 eureun jam 8 beurang salat subuh henteu, isah henteu, uyuhan sia teh disepak bage ku Mbah. Sok sing hade urang ngaramat berdasarkan syariat ya, memeh jarah salat heula urang jarah di dieu. Di dia nak urang loba zikir, ulah ngalobakeun teu pararuguh. Sia mah beres jarah tiktokan. Ih, polongo. Beres jarah hees digigireun Mbah, teleponan jeung pamajikan batu. Goblok sia. Iya, aing ngomong blak-blakan, itu hewalos teh balik-balik moal kebel. Nu penting balik mah cair aing mah. Ya hampur apanya ngaramat kudu make sare. Kumaha lamun urang boga guru anu masih hidup keneh, tapi sungutna sungut dunia, sungutna tilok mapatahan kana sholat, tilok mapatahan kana akhirat, tilok mapatahan kana tobat, ngajakna bisnis bae. Aing geus pusing eta mun ngadenge ustad cacahana merah delima samurai sohang nyabok bae kada beungeut. Wow, ada pemain yang tersinggung. Wah, nu kitu mah sumut bae digedekeun, pamajikan mah kuru urang param. Jengkel yang tak anu kitu, aprak bae 2 mobil bari baju dicekek calana. Teu jelas. Ngabeakeun waktu. Neng dararia maca Quran. Geus eling dah muji euy, muji euy. Sadar euy, sadar. Ya, Bu. Kumaha lamun kiai nu hirup, guru anu hirup keneh, sungutna teu bisa nyadarkeun urang, teu bisa nyieun urang ceurik kana kasalahan. Wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ila siratihi fil amwat. Nah, iya dari hal lamun nu hirup nasehatna teu bisa nyentuh kana kalbu. Pan aya eta omong-omongan atuh make dalil tapi nyerepnya geus kasep, ulah kudu culan calon jadi lurah, ulah kudu jadi pejabat, ngalobaan doraka dia bisi malingan duit rakyat. Geus hirup mah ulah kudu luhur-luhur, cukup jadi tai hayam walaupun dihandap bau eueuh nu wani nincak. Kan nyelek kita kana beluangan tang ngomong gitu. Bener teu? Kasep ulah sok rasa-rasa hirup, ulah ngarasa pang tahajudna, ulah ngarasa pang pinter ngajina.
sia boro-boro ngelehkeun Mbah Jago, sia ngelehkeun Bujair bae can mahis ya. Bujair mah ahli zikir, teu sebut Bujair, sebutna muji bae. Allah, Allah, Allah. Sebut sia mah bako bae teureun-teureun kita tadi. Uyuhan teu kahuruan kudu biri sia. Udang bae sagede bedul. Ngarok bae teureun-teureun. Atuh coba muji dia doang Bujair. Allah, Allah. Dan yang serikan sebut aing saya tahu. Kayaknya sejarah nasi di dalam banyak ya. Jika ada ngajur tadi ada anak komat doang ya. Hampura banyak abi heureuy kos kieu ya. Budak teh piomong ya. Kumaha lamun kiai nu hirup nasehatna teu bisa nyerep kana hati urang. Wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ila siratihi fil amat. Datang sia anu paeh. Kajal mas soleh anu geus mah mau buka kusia sejarahnya. Nah, orang kieu, aduh di lembur ieu kiai ngajakna bisnis uang berajil bae. Rantai bumi. Bobo boy. Cenah dasar gobloknya. Nyahon teh kana merah delima, ang nyahoana. Ada cenah barang di Bojonegoro. Goreng manu beureum teh apalagi ngusap di laut. Goblok dia. Asal diasupkeun hurung banyak. Mereka hebat rean, goblok. Bocena aya batara karang, asal dicolok irungna haceh. Loba sia di pasar Bojonegoro di 25 ribuan dia. Bal ngebak bisa ngebak kok kain sia. Pemain nek dilagak, mana nih bos? Dengarkan dulu siap. Tobat siap. Siap. Dak, mobil lain aman. Bahan bisa dikempes kan gitu. Ayo dia urusannya. Iya tuh aing amar ma'ruf nahi munkar bener tuh. Iya aing mah salah di hadapan jelemaana, tukang kan menggibah ya. Harus punya nyali, bos. pernah Pak Kiai coba cenah kan Kiai mah cenah ahli batin naon cik aing goblok coba ieu pangriksakeun ieu merah delima ieu asli talain ieu ditempok wae dikitukeun pencet hurung bocah aing oh ieu pagawean zaman Majapahit cik aing lawan kecek lagi juralit di jalan mah nya siap lagi ngusuk di laut teh ampul eta ampulna beureum teu beda-beda lima asal kacayaan hurung aing seseulia anu cek aing garoblogi jalan mah mobil mah dua setoraneun melang rentang goblok cek aing insyaallah panu kitu mah cacahan amis bae nanti kita bagi-bagi ya 1 miliar atuh nu doang biong tanah cenah urang per orang kabagianna urang 50 juta ewang aduh isukna babaturanna dak aing rek hajat aing minjem duit 50 juta engke mun hasil bagian aing copot ku sia goblok taneuh saha anu dijual kira bolakuna dicokot duit teh lah setan cek aing ampur ayut mun jalan kitu tajam bae beungeut ayut ku jara rengkel dengan sadar-sadar ampur beb aing keur ngacaprak ya atuh beungeut nu karena itu mah teu dicolok batana mah teu dikeun eling ieu puguh hulu geus putih doang soun waduh cik panitia salah ngondang kiai aing kudu sadar-sadar gara oblong bo cacahan uang Brazil 1 brut 1 lak euro 1 juta rupiah di mana aya euro 1 juta salembar wedan siapa sakola di bayar BPJS di goblok coba dak eta perbekokan coba dieureun dak perbekokan waduh
aya ilapat cenah. Eureun dia gering, eureun isin dia. Mau sia. Munaon bapak sianya? Epret miskin gue ini. Aing mah kareta lamun can datang ke stasiun sadana aya mitor kagelan galeng. Haram kudu ngerem. Kiai harus independen. Atuh aing mah emang aing caprak, aing mah make dalil. Aing mah make dalil, anya ka Habib. Cik Abdullah ibnu Mubarak, waris Syekh Abdullah. Cekek hamak sialah. Wa idza lam yajidhu. Aduh. Mesennya enggak kuat. Lain masalah enggak kuat, hulusia tentu kuat aing ieu. Atuh batu peragi nguseup di laut, masakeun beurah delima. Goblok cing aing teh jelema. Haju aya anu jadi kiaina, kiaian kenapa kiaian? Di istikharahna. Cik aing naon istikharah belut cik aing. Atuh aing mah nyaho ieu. Cik aing bah geura marah puji. Tuh masjid kana kosong bah, usian bah. Pasaran usia eureun cik aing tuh. Ulah ngebekokan jelema bae cik aing. Dorakah udara ria cik aing. Wa idalam yajidu fil ahya. Ittala'a ila sirati fil abwat. Lamun nu hirup nu disepuhkeun kurang, nu ditokohkeun kurang, nasihatna teh bisa nyentuh kalbu. Jas sumut dunia. Sumut proposal. Ittala'a ila sirati fil abwat. Datang dia ka karamat, datang dia ka jalma soleh anu geus mararaot. Tempo ku dia sejarahna, tempo ku dia manakibna, kunaon eta batur cicing di leuweung bae ditutur-tutur jalema bae. Minantu sia ge can kajieunkeun imah. Uyut nu geus bae di imahan gagah ku sia, pikiran ku sia. Tuh jalma mulia mah kos kitu. Son digusur ka dieu. Tenda digusur ka dieu. Jalma ngulibak di dieu. Dan sebabna jalma soleh. Jalma soleh mah ibarat gula. Di mana aya gula, sireum pasti aya. Aisyah hirup doang sireum, suksak sok nyangan gula teu bawa ka isin. Coba kali-kali ya Allah, jadikan abdi ahli Allah, jadikan abdi ahli taat, jadikan abdi la ilaha illallah sapertos Mbah Jago nu dijarahan ku abdi. Kan ngeunaheun ngadengeunnya. Bener teh? Yeut 3 bulan tinggalkan pemajikan yut. Si kuyut dia tersenang, oh kan wae pemajikan mabur ngomong-ngomong aing, goblok. Hai. Masya Allah tabarakallah. Urang tingali karamat kos kieu nya. Jalma lamun geus dimuliakeun ku Allah, sanajan geus maot, geus pindah alam, teu leupas kamuliaanna, teu luntur kamuliaanna. Mugia urang anu hirup tiasa ngabebenah jalan balik. Tanggal paeh eueuhna kalender. Ieu urang geus boga bekal encan jeung paeh euy. Encan, atuh lamun paeh geus berarti sia paeh nekan. Sia di dunia mah sia teu boga paket bisa nge-hotspot. Aju sia mun paeh nek nge-hotspot ka saha sia? Kan akar jatake. Woi, mun amalna goreng. Sok lipuan jelema sia teu menta hampurak. Di jero kuburna poek ya. Teuing Pak Haji abdi mah minantu 2 pagal PLN. Haju. Rek narik kabel dia ke jero. Emang aya pemerintah merencanakan listrik masuk kuburan? Muji cah, muji. Ayo juara. La ilaha illallah. Ayeuna mah abdi mah lain yang jambe teu terak di kadeknya. Lah, teu terak di kadek ge, bos. Gelepok di mah geuneup, bos. Nu meunang di penjara, nu eleh puguh dikubur. Hirup mah iwalti hirup bager. Kudu bager, hirup kalau sok akaran sabun colek.
hayang diberi jampe supaya orang utuh di jero kubur teu disiksa. Kula ge pancan pernah paeh lah. Mending kiai heula mending jamaah heula. Jeung banget tolol. Ya, kula boga ijazah anu sanadna nyambung ka Said Maliki di Rusaifah Mekah ya. Guruna para wali, guruna para habaib. Lamun urang maot hayang utuh jasadna, hartina boro-boro disiksa, rinuh jeung cacing teu wanian ngegel ka urang. Kan di Mekah mah bah beda jeung Indonesia. Di Mekah mah eta kuburan lain taneuh, coran. Jadi lamun 3 bulan eta kenanya ke dokter forensik. Ieu geus wayah ajur encan, oh cenah geus wayah tinggal tulang. Dibuka kuburanna, lamun geus tinggal tulang dicopot tulangna, diingkeun di tempat anu biasa ngumpulkeun tulang mayit. Tak engke kuburan nu eta dipake kuburan nu anyar. Kitu di ditu mah antrian. Di urang panentenya permanen. Jadi menurut dokter forensik 3 bulan mayit eta geus kudu ajur. Jalema palid 2 poting paeh eta geus bekah atuh komo di jero kubur kelembabanna tinggi. Tapi ada orang-orang tertentu anu dijaga ku Allah. Contoh Syekh Said Maliki lamun jalma sok ngamalkeun 4 kalimat ieu, 4 malik macana mantas salat 5 waktu, dijamin jasadna utuh di jero kubur. Boro-boro menang siksaan, rinuh cacing teu wani ngegel. Dibacana 4 malik setiap mantas salat. Sok ayo nu teu boga buku rekam. Supaya balik ke dia urang boga ilmu anyarnya. Ilmu teu teurak ku siksa kubur. Edan. Adanya beb. Lain ilmu merah dalima. Ai dalima mah kulhu. Qul huwallahu ahad, dalah hiji, Allahu somad, 2, lam yalid, 3, walam yulad, 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Matakan sia lamun geus gagah kulhuna, engke pan aya khodamna aya. Nya Abdus Somad nya anu 3 teh eta. Engke sia gagah eta nu sok wiridan kulhu mah. Geus teu perlu neangan aprak-aprakan merah deui mah ngabeakeun modal teu jelas. Ya turutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sok ajaztukum wa ajaztukunna dijazahkeun ku abdi nya. Urang jeung persiapan ja tanggal poe mah pan una almenak da. Kabari ge di lembur aing kebopa heula anu bogana. Ibu-ibu kerak 25 tahun anakna kerak hiji Bu, balik di pasar mah motor dagang ka imah goler bae pae. Kuat geger man. Kamari mah motor kene cenah ayeuna paeh aneh. Teu aneh, nu aneh mah kamari paeh ayeuna mah motor. Nya diamalkeun tiap mantap salat 4 baliknya. Insyaallah nalika urang maot jasad urang utuh dijamin ku Allah nya. Geus ayeuna mah ulah kejar. Geus ayeuna mah eusian masjid. Ya,
aju ka masjid na waktu bae yang ngulibak di masjid we pajarek maling koropak kejar las waktunya waya salat ka masjid ya segala deh boga pikiran hirup mah ulah nyuk nyek bae ya nu kumaha ge lah mungkin mah jadi tai ya mudah-mudahan urang kabeh sing husnul khotimah mudah-mudahan Allah masihan taubat ka urang sadaya taubat nasuhanya mudah-mudahan Allah maparin hidayah maparin taufik sehingga orang bisa ibadah cara wali-walina Allah sehingga ketika orang jarah ka para wali ridho ku kadatangan urang ja urang keur nete taraje dina syariat Allahnya ulah jarah be salat mah henteu sia belekok samidin sia kangaran nya belekok samidin lieur hitut dibekap diambean ku sorangan lieur eta kangaran ai jarah eureun isuk ai salat henteu eta ngaranna belekok samidin ada ge ku sia nya aju beres jarah atuh hees mah balik ieu mah hees deket uyut muakan goblok ya. balik nya pabajikan sia butuh diparende ada nge sing soleh mudah-mudahan dengan orang sering najarah hate sing leuleus sing dijauhkeun tina hubud dunia sing zuhud ulah semakin loba jarah ka karamat ngagedean hubud dunia tolol sia salah jarah na eta nu salah lain karamat beungeut sia nu teu jelas heesa si MD ya mudah-mudahan orang kabeh sing saroleh ya ibu kurang cekapkeun geus peuting bu selain wayah bisi budak rek ulin kan ya bunya bisi penasaran keneh hayang ngupingin ceramah abdi kayak isuk bae jam 7 setel Indosiar pasti aing mulai di dinya bunya Abah Jaja sing sehatan panjang yuswa sing bisa ngabimbing kami anu jarah di dieu nya mudah-mudahan ieu urang kabeh sing jadi ahli Allah sing jadi ahli la ilaha illallahnya urang boga guru Habib Abdurrahman Al-Jufri bib bimbing kami biar kami tambah cinta sama baginda Rasul biar kami tambah dedeh tambah cinta tambah benar-benar rindu ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi ya kurang cekapkeun sakitu bae balik ulah geura sare buka pantoh heula bunya beledug hulu sia subut aing mah kalau bandora kaki lah aing nah hamburan kabehannya Haji Asep teu aya kebencian Haji Asep teu aya dendam teu aya emosi Haji Asep hanya nyampaikan syariat anu benar ti Allah anu benar datang ti Allah anu salah datang ti Asep dimiati kalau ada sumur dadang boleh kita menumpang mandi tapi kalau ada nenek-nenek telanjang coba apa yang akan terjadi khud masafaq wa makadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh